Biasa abdi nyunkeun sakedap kana waktos ngawawancarana. Mangga kalabat. Hatur nuhun Bu. Kumaha carana supaya kegiatan pendidikan di Indonesia teh bisa dipikaresep ku barudak atanapi siswa di sekolah? Carana kumaha carana Supaya kegiatan pendidikan di Indonesia teh bisa dipikaresep ku barudak atanapi siswa di sekolah. kalau kabesekan sapertos zaman ayeuna nya teh pendidikan di Indonesia teh saur ibu mah mending carana mengikuti zaman. Ya, mengikuti zaman, ikuti zaman ayeuna kan berbasis pendidikan karakter. Jadi non siswa teh harus lebih lebih karena keterampilan, kekenging karena teh. Jadi kan kebanyakan kalau siswa itu lebih Kumaha carana supaya kegiatan pendidikan di Indonesia teh bisa dipikaresep ku barudak atanapi siswa di sekolah? Carana mah kantonnya damel cara diajar anu menarik bade di luar kelas atanapi di lebat kelas supaya kurang kali teh dipejen. Terus kumaha Ibu kunaon sakola kudu jadi tempat anu dipikaresep ku siswa? Kulantaran sakola teh imah kadua siswa tersebut. Kumaha Ibu carana ngungkulan siswa nu boga masalah dina kegiatan pendidikan di sekolah? Upami kitu mah carana teh kantong masihan motivasi, saran-saran supados siswa eta teh terhindar tina masalah teh nya masalah eta teh janten bisa teratasi. Terus Ibu kumaha carana kegiatan belajar di sekolah teh teu ngabosankeun? Kanggo guru panginten kedah sering ngayakeun atanapi ngagunakeun kegiatan atanapi teknik diajar anu matak pikaresepkeun murid siswa. Kumaha Ibu pangharepan dina kegiatan pendidikan sekolah kapayuna? Panghareupan kanggo panghareupan mah supados pembelajaran di urang teh langkung meningkat di sebelumnya. Supados sapertos zaman ayeuna kitu lebih eta deui kitu tiba di zaman anu kapungkur. Ibu kunaon sababna sakola ayeuna sok dipikasieun ku barudak? Kunaon sababna sakola ayeuna sok dipikasieun ku barudak? Kunaon sababna dipikasieun margi panginten jadi teh kan di sekolah teh ulah aingan eureun poho. Sakola ayeuna sok dipikasieun ku barudak. Sababna nya eta teh ya sakola teh kan mangrupaning kanggo urang nyelarian kanggo siswa nyelarian ilmu janten siswa teh kasieun upami sieun keneh ku guru daripada ku kolotna gitu ya. Sababna eta upami urang ngalanggar oge kanu janten guru eta ge sami sareng ngalanggar kanu jadi bukan guru teh kolot kadiwana murid janten pasti sok dipikasieun kanu janten murid. Kupina cekap sakitu Ibu wawancara ti simkuring hatur nuhun kana informasina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.